Pak Ustaz Dede bukan tenang terkena-kena nasihat panganut informasi oke santai dengan ikut mampir-mampiran dasar kanggo ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala langsung patepung lagu Pak Prokomo dengan lakungan media mugia sagala ikhtiar mantenna dijantankeun amal ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan ikhtiar anjeunna sing jadi kasayan anjeunna kawitano urang sadaya jamaah khususnya anu mugia sadaya anu sae mantenna mugi urang sami-sami sing sae sing sami-sami aya dina langkung catetna urang ka Allah Subhanahu wa ta'ala tapi kene rahmat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala para ibu sadaya anu sami-sami dimuliakeun Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara puji kagungan Allah anu kalawan irodah Allah maksudna irodah teh kersana Gusti Allah urang sadaya dina ieu wakos sami-sami tiasa berjamaah sami-sami tiasa ngayu dina kegiatan anu sakma biasa buatkeun pengawasan tiap satu santet mugia tiap engkau para ibu sadaya si jadi etangan karena etangan kasayang Allah Subhanahu wa ta'ala tiap engkau seremian para ibu sadaya yakin niatan saya sing jadi kiparat sing jadi penghapus pengampun dosa orang ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tiap lengkah anu diniatan sejak milari ini doa sing dicakakeun mali-mali sing sebalikna langsung yakin karena dijabana dua orang ku Allah Subhanahu wa ta'ala maksana hari saya para ibu sadaya biar dijabah ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mugia didugikeun ka panuntun para sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Madinah ka atas sahabatan mudah-mudahan diberikan kepada sadaya. Alhamdulillah ya Allah sakumah biasa sampai berjalan. Sanes naon anu utami kita ningali ini doa Gusti Allah. Ningali karunia di Gusti Allah. Namun sebabkan itu sebabnya khususnya karumasan sekuring namun dihitungkan karena waktu milan karena mangsa nahi sampiri anu yang ukuran sadaya ngitung tiama lamun umal poe sapua-sapua tipe aya 24 hitungan hadirna hate urang ngemutna hate urang pikirna hate urang ka Allah Subhanahu wa ta'ala khususnya sibukuri jika nanti mau ayat setengah jam baca mau ayat 20 menit baca hadirna hate masalah pikir ka Gusti Allah sanajan hitungan sholat 5 waktu ibaratnya 5 waktu tadi lamun dina ramina 5 menit lah berarti kali 5 teh seberapa menit? 25 tapi mau ayam seperti pada 30 menit tidak waktu itu 24 jam. Dan sebabnya
dia mungkin sok seperti Allah, tapi agar kamurahan Allah maha luas, tong haluang karena kamurahan Allah udah emut untuk kosong dina hitungan dinten dikira kanan tenang, yakin kamurahan Allah bakal rugi, bakal dipapalinkan ke orang sakit. Lamun menyebutkan hal ini di mawaktu saya sawangi di baterai mangi saya dapat kami jauh karena simpuri kita karena dikir kira sampai seperti itu sababnya anu karasa pengorangnya salami 5 menit melaksanakan sholatnya tak akan mungkin wajar sholat sunat sakit tapi dah sehat hayang hadirnya hati di waktu sholat naras-naras hadir ke Gusti Allah malah ke Allahu Akbar oke nya ari sana Allahu Akbar tapi hese marangan anak hati ngaluruskeun yang urang teh bari hese berita bari ka Gusti Allah ngan yakin pemimpin itu panginten dikawitnya hatena hadir ka Gusti hadir ka itu kurang isim kuring ngaruh sahabat Allahu Akbar Allah Maha ayo bisa sampai bersampai tidak ada Allahu Akbar sokomo Allahu Akbar pakai kamu saja terus arek boga dasar kumaha kurang hirup arek kumade arek pujiun khususnya simpul menghitung dan kurang dikirkan Gusti Allah eling ka Gusti Allah anu karasa seperti itu tapi itu bayar berjantan padanya itu ya Allah Akbar yang maju jika dia pantas nomor ngagung emot perbahari ke atas kahayang tapi tidak ngerti kemana tapi bisa melaksanakan secara batin tapi secara batin mudah-mudahan yang berada di Gusti Allah iraha yang baik sing dugi hadirna hati orang dikir ka Gusti di mana namanya itu kalinya ya para sadaya muslim dihormat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dasar orang hadir seterus ayeuna kali kesadaran Allah Subhanahu wa taala. Nyakatanan dina ieu waktos wong teh buka tabu sabaraha dengan suara naon sehat beleduk mohon ibu saya sabaraha alhamdulillah kerja pribadi mengingat ayat itu mati hari niat ya berbagi pada dirinya dan tepat isaan kamu dalam rangka kayak pada jika namanya dipakai bagi tetap panas akan tenang karena wangi danyaan alhamdulillah begitu berlalu teh cakap ke depan penasaran mengenai pintu aduh kebelah kalian kali kebelah itu di dalam gunung itu saya mengatakan ningali kepahaman seketik jika berewai semua jadi kabulah yang betul akhirnya udah ayah tidak tahu 2000 kurang sami-sami agungkeun harapan ka Allah Subhanahu wa taala biar urang sawasna aya dina pananteman Allah urang sami-sami agungkeun harapan urang sadaya mudah-mudahan ibadah urang sadaya langkung sae tibatan tahun anu kapan amin kemudian kalau harapan anu gede mudah-mudahan
putra putri putu urang sadaya sami-sami sareng urang sadaya sing jami anu soleh-soleh. Amin. Sababna lamun nyambutkeun masa kudu dikahiwangeun. Ningali kondisi ayeuna sapoe buka kapaluna. Gara-gara aya alat aya media. Memang kita mau upaya dia mah insyaallah kesaksian kurang jadi manfaat jalan ke saya dia kuakos nasihat dalam tuman pandangan pada deh karena media ada bikin ilmu fikih ada bikin dia Allah Subhanahu Wa Taala ada bikin dia kan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai awal sampai itu. Dari atas insyaAllah ayat salah saya hadis anu hartosna duka anu mampu adukan pirahan kepada dari saya. Di antaris pangsaena keislaman dijami ningalkeun perkara anu teu manfaat. Sama di grup pirahan kepada diri saya. Insyaallah kita ya serang buat atas saya. Tidak menemui mudah-mudahan orang yang dijamah Allah Subhanahu Wa Taala serta orang sami-sami kegiatan hati orang yang ada orang sadaya orang rumah sakit bapak orang sadaya khususnya si pribadi tidak pasti akan salah dan tidak pasti karena rasa mungkin Allah Maha menangkap orang sadaya. Astagfirullah
amalan maqbula wa rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kurang pihak dan Allah Subhanahu wa taala dipaparin amalan anu ditampi Allah Subhanahu wa taala. Masalahna dipaparin kegiatan bikin melaksanakan amal soleh anu ditampi Allah Subhanahu wa taala. Oke, anu kapiruna dipaparin rezeki anu luas kalau ibadah Allah Subhanahu wa taala. Eta makna akan harus menerima kita haruskan program sebaik berkerja Islam. Para ibu sadaya semoga hormat menjaga Allah Subhanahu wa taala. Tadi didudukeun yang jantawis anu di-share anu dikitun ku pada dina grup hadis kami. Eta salah sawios hadis anu diriwayatkeun ku Imam At-Tirmidzi sareng anu sanesna boga disebutkeun derajat kekuatan eta hadis kabeurkeun hadis hasan. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adau dina salah sawios dinauna diriwayatkeun ku Imam At-Tirmidzi katampi ti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Para kusrawuh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Pardit kene boleh. Ibu sing bereha. Ngagulang kani hoy. Masa bereha teh naon? Ulah. Upami nguping ke disebutkeun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya wios lah pada dapat terus itu kali malam. Hemat anak bos. Dewasa memakai tadi besar sama. Kami yang utama saya sama dari amat menjadi angkat kembali bersama. Para pesan tahu Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur mantena asal masyarakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Terus nama dina sabawah perkar oge terus didugikeun mengemutan deui niatan perintah anu bisa anu kupada. Di antara kahadean kaislaman anu hiji jalmi mudah-mudahan urang kalebetkeun. Upami aya katerangan aya hadis aya ayat Al-Quran aya peda ulama untuk menyebabkan di antawis kasayan keislaman ini jami tarik masa tertarik kan emang mudah-mudahan si kalbeger ka urang gitu maksud tarik teh emutkeun ya ngemu ya urang ngemu kepada dia tarik pemain hal kita sawarna saupamina kalebetkeun dosa hiji jalmi emut doa kurang dina hate ulah dugi ka aya dina diri urang upami menyebabkeun ka saya sing aya dina diri urang upami aya
dalil aya hadis aya Quran anu nyebatkeun di antawis dosa atau nanti kaawonan anu aya di jami tarik nanti dia mudah-mudahan ke aya dia jadi urang jadi api gitu kan. Pokoknya itu berarti hari hademu gorengmu pokoknya hademu gorengmu kumaha tuh ada gorengmu hanya gitu teh dengan mudah-mudahan arti nama sekali itu kadir ngalayang arti nama berenang yang disebutkan hademu yang disebutkan goreng mau masalah malih manusia itu gusti ngoten di antara kasayang keislaman hiji jalmi takuhu malayani nyaeta ninggalkeun perkara anu teu aya manfaatna ka eta jalmi eta di antara kasayang ke keislaman hiji jalmi mudah-mudahan kalau betul anu aya di masyarakat saya tahu. Namun kasayanana taku malayani ninggalkeun perkara anu teu matak manfaat. Ke urang sami-sami ngemu. Jantan kita naon perkara anu kira-kira teu manfaat ka urang. Sabarina pun teu manfaat teh kalawan berarti teu manfaat berarti manfaat. Samina atanapi hartosanes demanfaat teh kemungkinan jadi manfaat. Berangemu sakira-kira kerurusan kasayan dengan kaisaman jami perkara termatak manfaat atau perkara madarat manfaat madarat kita naon anu sami-sami urang singkahan urang dibang kurang mana dibang kurang mana dibang teh kurang biasa nih tong diaku masa mah tong hayang ada terang kenal kaki pak ya tahun hari kenal mana nah diaku oh mana wilujeng ya terusnya gibah teh naon? Gosip. Hari gosip mah saya awal gosip. Kadang-kadang kalau ayah gosip ayah saya ya awal gosip bagus. Karena saya gosipnya sok awal gibah, termasuk gosip anu awal. Madinah mana gibahnya taku nah dikuka ahok kalima yakroh nyarioskeun waktu kurang karena perkara anu alimun dicarioskeun asal awal eta namanya gibah yang kemana manfaat terus emang sok jadi nah itu sanes kebiasaan sebenarnya sok aya daya tarik tersendiri sok aya daya tarik anu mahal upami hal-hal tersebut kana gibah kadang-kadang jami sok karasa bangga lamun ngabogaan informasi ketika eta anu ngamimitian pikeun ka batu sana apa lu terjadi teh goreng bangga disatuin apa apa si anu teh tiur sok jadi bangga berarti banggana bin bangga kak kumaha lamun galuh sifat itu berarti mata madarat tapi bagian kabatu sami mata ayo dicarioskeun mata sahur dina ieu hadis taku malayani teh ninggalkeun anu teu manfaat di antara gibah termasuk karena saena keislaman urang tarik berarti lamun tadi gibah kasupkeun perkara anu teu manfaat
cinakna atau ringkasna kudu kumaha urang kandak ieu menghindar hindarkeun gimana in hatina kan ari nyari barudak sebenarnya ya kumaha menghindarkeun datang ngelok we sanes dipaksa bade geuting kumaha oge kayak kita hoyong-hoyong teh ngupikeun dinanya ka kuping lagi ahare teu kudu disebatkeun kanu sani sakomo lamun teu urang sanajan mimitina sanes ti urang perkara jimpak muncul nanti sanes tapi ka urang ditepi ini sanes si A papanggih jeung si B papanggih jeung si C tah si A jeung si B teh papanggih jeung sanes lamun dikunukeun eta apa gibah di urang sanajan papanggih di batu misina aya 10 urang apaleun hiji gibah di urang yakin itu ibu bakalnya kuan kana 10 naon kana 10 nilai gibah lain sanes siji masa kama hitungan 10 nilai itu lain nilai anu saya tapi nilai anu ngantongan 10 anu asana kakuping diulang eta perkara anu aduh Masya Allah lamun hitungan gitu upamanya mah pernah ulang dikati dihitungkan sareng nilai ibadah sanajan nah 2 kali mah si anak tuh nepi kanu sanes nepi bekak eta nilai 5 kata pantas kalau Nabi tarku malayani di antawisna gibah perkara anu bermanfaat tinggalkeun termasuk gibah lamun urang bisa ninggalkeun gibah di antarana kalebetkeun saena kaisaman hoyong di antawisna urang kalebetkeun kagungan kaisaman anu sae berarti kada ngahindari tadi cenah naon di antawisna urang ngamalkeun we ame biasa ngahindarkeun perkara terletak manfaat namun itu namanya gibah sumudon dadas tak bulan ya sumudon teh masuk dadas teh dadas yang sumudon teh kalau betul perkara bermanfaat lain sumudon anu dadas sanes pilih ada sudah dan syukuran terlaras maksud laras kalau bahkan perkara anu mata manfaat udah awan sangki masa awan demi kagungan awan sangki kita malam sendiri karena masa awan lupa keting awan sangki pakai goreng sanajan pada adanya diparangkan ibu-ibu cina saya rupina tapi awan sangkina kaditun teh di dia hanya kawena si eta teh si neng eta teh cina gelis tapi goreng hate ibu sana kalau goreng hate dah tuh enggak ada goreng hate hayam bener seneng ulah sate goreng hate goreng sangki apa nama itu hanya kalau ini hanya apa ya aduh hari nama gaya gini nama gini hanya kalau goreng dodong es hari goreng hate nama kan ada goreng hati menggaruk sifat hasu garuk sifat awan sangki kita kabar kerja dan hati ada goreng dorongnya goreng carita lah biji ya dina risa biji ya goreng dorongnya semua dari batu dia nanti cerita
nya emang kawin nama tina goreng sangka kena nama muncul karena goreng eta goreng pada mah seperti itu nya maksudna mah teu bisa ngajaga lisan oke bakal rugi insyaallah karena hadis goreng nangis amin ada keteman Bang Hari Pak ini pesan dari nanti berapa tahun enggak kami pesan tuh kepada dek sebenarnya kami diantawis kalau betul kasayan keislaman dijami mudah-mudahan sikap kasayan keislaman mudah di antara ninggalkeun perkara nu termata manfaat simbah teh goreng kasut seueur iri ganti jair hari urang ini ya jair umat lah bumi aya ini ya urang jairan jaya kan sanes kani aya jair ka eta kebetulan penyakit hati kalau kena suku pernah ngopi asaran pada dekanya suka itu deh kira pada dekan jam hasud daya sud gimana hasud daya suruh teh mana pada mual kalau betul mual penjamin hasud kalau betul ada bermanfaat dan sebabnya akhir kina iri dengki jahil hasud di antara masalah sejati di antara karakter pemegang juga seperti itu keluar sifat-sifat seperti itu teh tapi karena kayak jamaah anu dituju nanti supaya naon itu teh puas si anu dimaksud teh ribut hanya kali batur anu tina anu sepakat dari teh maksudnya hanya kali batur tapi hakikatna pikeun jalma kitu sanajan dohirna mah diga puas tapi sabenerna mah hate anu sajero-jero nama mata kumaha mata kelina lamun eta jalma anu dihasudanana kieu nilai keimananna lamun urang keimanan urang sok harus mana ya keimanan keimanan eta jami sae di jairan dihasudan disirikan iri tapi kuat iman eta jama sanajannya diomongkeun mah dihasud mah dikumaha ketika aya niluan tina hasutan sifat hasud di jairan tina kajairan teh riweuh gitu eta jam yang dituju tapi kuat iman sanajan keuna jiga kitu akhirna pikeun jalma anu boga sifat jeung deui migawe kana hal eta teh daya sukma penangkasna leuwih nya nah si eta cacakan tinggieukeun dikit kuat dah leuwih nya di hatena teh tak terus aya dina katerangan katana sanajan tauhidna lamun jalma hasud jalma iri jiga bangga geus bisa ngahasudan geus bisa ngajailan tapi hakikat mah teh jalma teh sabab dina muncul tadi teh jalma kuat iman dihasudan di kumaha derek asabah bijil deui hatena ulama jadi lagi si eta suci dia kerja cenah kuat tuh panggil
lebih parah sebab dari tetap perkara teman-teman ke matakman ngabaratkeun ka batur naon anu aya bakal lebih berlipatna bebentuk antara dosa di Gusti alhasil daya sudah jelema anu sok hasud apa tepi ka iraha oge sareng bagi namanya bunga ngalibat cilaka ngalibat itu kita perkara penatap manfaat alternatif ada siap kurang sami-sami kita kali itu ibu yakin kalau siap senajan akhir nama kena goda tapi niatan siap insya Allah akhir baik kurang bisa emut nobatan karena hal anu sapertos gitu nah penting niatan dulu si sebenarnya akan tempat manfaat itu gerai bisa kau modal karena tadi dia karena hadis goreng ya coba baik itu karena hadis goreng itu nggak coba sebuah hadis itu pada dia sambung dibahas kan sambungkan dari tadi kesediaannya karena hadis goreng Oh,